Ngagali jengkol nunggas dikubur selama 2 poe. Nah, jadi ceritanya barudak poe ieu aing nek ngagali jengkol atuh heudak jengkol nunggas dikubur ku aing selama 2 poe. Berhubung ieu hujan nya dak haju ieu adi aing he ngamayungan jadak atuh heuh bisi sales mah naon hujanan mah. Tanya barudak ieu taneuna ge narangleud atuh heuh jabari hujan ieu uyuhan bae ngan ku teh bae ieu dak keur butuh atuh geus nek diolahkeun dak jeung acara anu teh beh pokona mah. Kunaon kitu teh ieu manan dikubur atuh dak jadi caritana cik baris kolot ge ieu amun dikubur supaya ulah jadi panyakit anu ngaranna jengkoleun teh. Aju ieu dikubur selama 2 poe tuh dak heuh aing geus cakar keduk bae atuh heuh pan aing badak pangdaekana bae ieu aing masuk barariang teh. Atuh heuh da burung aing kuat cakar keduk padahal ieu dak atuh jajadug bari jeung hujan mah Ngeun resep banyak barudak deuleu aing bari semangat bae atuh ieu cik aing mah dak ieu jengkol ku ngeunah daripada lauk Ngan komo bari jeung aya lauk mah atuh heuh dak ngeunah jasa. Kadeuleu ku dalar ieu dak kuat meunang naga nyasa baskom beh pokona mah meledak. Ngagali geus anggeus lanjut dikumbah heula dak nyajal ledok pan ku tadi dia ge dak heuh dikumbahna ge baulang-ulang atuh heuh japan ku ledok-ledok teh mah pira ku ngakanan taneuh. Laju ieu pan kudu ngusrek bedak dikumbahan heula atuh aja ai bersih mah dak pangaruh bae lain jengkol bae dak sagala ge ai bersih mah anu ngaranna endah teh. Pokona mah beuh bedak ieu mah bakalan mami rasa kadeuleu ku dari kuat basangku-sangku kieu mah biang.